Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pibados teh tos dugi di Kampung Cinehel, Desa Sukajaya, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Sapertos biasa ningal kaendahan alam oge rumah-rumah panggung nu dipalihan di hayu urang tinggal sasarengan. Assalamualaikum teh. Damel. Dia nuju naon ieu teh? Nuju kewen, nuju masuk. Di rasa ieu teh abi tadi na ka dieu teh. Ieu teh moes belum ini teh. Kalian ya? Kali 10. Oh, sadayana rumah panggung. Nuhun sadayana. Oh, nuhun. Depi sareng teh pesa? Depi sareng Desi. Teh Desi. Aku beda sami namina. Teteh atas mami cari dia? Atas sami. Ya lumayan lah 5 tahunan. Itu emang di dia teh 10 teh 10 bumi. Asana kan 10 bumi teh abi mah da kasebut naon teh warga baru was kitunya da nu eta mah nu 10 bumi eta mah 2 naman tos ngalih ngaralih ka palai tongo depan aya pergerakan teh gini pergerakan tanah teh ayeuna. Tos lami teh jantarana. Tos lami. Matan seur hujan mah di dia teh entos we jadi pergerakan gitu tina entos kieu teh kieu deui gitu tanahna gitu jadi ya sapeuping sareng abi mah gitu nu dua mah nyata yang ngalali da nyata pansieun teh cenah tos ka nyarawan we kitu di dieuna gitu anjeun katan mantep eta teh ngalih da ai abi mah henteu di dieu mah teu kacanaku tanah pergerakanana da keur nu dihandap kali itu. Jangan teh mah ieu anu di pangluhur teh mah hiji nya gitu. Kasebut henteu rawana teh kitu da nu diharanap nu rarawana mah kasebut rawana mah kitu kedah nama ngan nyata ku meureun kitos we meureun da meureun susuganan moal meureun nya. Ieu teh aya naon nya. Terus di dinten sakana naon? Cari ke kemana-mana ya. Kami carogena mah nuju cara ke kebon. Saya biasanya kami ditaruh teman ke kebon. Ya, ari nu diharanap mah sok ka kebon ka sawah. Mah cari ke mah gaduh nu kieu mah nya setiap orang kali mah. Tapi udah kena cawi kitanya. Mung teu tayan mah. Tapi raoseun teh. Sasakieu we tayan. Alhamdulillah. Teteh abi pamit lah bade ninggalian ka payanap. Atur nuhun wakosna teh. Mereka sahabat Mojang Desa, seperti ini jalan menuju ke rumah yang hanya ada 10. Mari kita lihat bersama-sama.
wargi-wargi sadaya ayeuna abdi tos sareng saha jenengan Maman Mamat pengusaha kerupuk kintena tos sabaraha lami ye usaha kerupuk 5 tahun aja 5 tahun terus kemana wae tah kemana wae tanah itu ke Banjarwangi tes ke desa Lau iya kumaha ngawitanana tina prosesna ge nugi kana janten kieu dipoe digoreng dipoe digoreng langsung dibungkus henteu ku sasaha deui henteu dibantosan ku saha kitu ku berdua ada jeung istri ieu sabaraha dinten sadinten cekap cekap sapakna sabaraha 8 lebetna 20 berarti kayak misalnya sabaraha 500-an sami sadayana iku Sami. rupuk teh aturan kerupuk na teh Lugina kerupuk lugina kan mereka ada kayak tanya nu ieu mah benten rasa kerupuk benten rasa ieu mah rasa non rasa bawang bodas bawang putih terus aya nu pedasnya aya nu koneng ieu rasa non ada asa ada ayam gitu rasa adem ayam tapi raos kerupukna habitat betesnya bian hatur nuhun kana waktosna papunten di wagel gratis perkarasan pangitan abi bade ningalian kana sanes mohon malah mangga assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di Lembur Cinehel Desa Sukajaya Kecamatan Salawu Tasikmalaya waktosna pribadi pamit mundur wilujeng kantun parmios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.